Waqad jumi'a jeung tetelang geus dikumpulkeun naon du'aun ma'surun, doa anu ma'sur, anu berlaku secara turun-temurun, munasibun anu pas, anu cocok lil hali dengan tingkah alias dengan situasi kondisi. Khosun ieu doa teh khusus bilailatin nisfi min Sya'bana, dibaca dina malam nisfu Sya'ban. Masyhurun ieu doa teh anu masyhur, yaqra'u maca hu kana ieu doa saha al muslimuna orang-orang muslim kabeh, tilkal lailata dina itu malam nisfu Sya'ban al maimunata anu diberkahan. Furoda secara sendiri-sendiri masing-masing, wajam'an jeung secara berjamaah. Fi jawami'ihim di pirang-pirang perkumpulanana muslimun atawa di pirang-pirang masjid jame'na muslimun, wa ghairiha jeung lianti jawami'ihim. Yulaqinuhum ahaduhum, salah sahijina ti muslimun modelkeun kiaina ustadna ajenganana ngawurukeun atawa ngadiktekeun ka muslimun anu sejen dalika doa kana itu doa. Salah sahijina tokohna di eta masjid jame atawa di eta masjid KRT-an atawa di masjid langar macakeun kana doa nisfu Sya'ban nu sejenna nurutan. Aw yad'u atawa salah sahijina ti muslimun modelkeun ustadna kiaina atawa sahabae macakeun doa nisfu Sya'ban wa hum yu'minuna, muslimun anu sejen alias jamaahna ngaaminan kumaha bae praktekna, kama huwa maklumun sakumaha perkara anu geus maklum biasa ilahar di palemburan urang. Wa kaifiyatuhu ari carana maca doa lailatin nisfi min Sya'ban, tuqra'u dibacakeun heula awalan dina mimitina qabla dzalika duai samemeh maca itu doa nisfu Sya'ban, ba'da sholatil maghrib sabada salat maghrib, saena mah sabada sunat ba'diyah maghrib, terus awabin nembe praktek nah dibacakeun heula naon suratu Yasin, surat Yasin. Salasan 3 kali maca surat Yasina. Al-ula maca surat Yasin nu pertama biniat itu lil umri, dengan niat ku barokahna ku wasilahna ieu surat Yasin nu pertama mudah-mudahan urang sadayana dipanjangkeun umur. Wasaniatu ari maca Yasin anu kadua kalina eta biniati daf'il bala, dengan niat ku barokahna ku wasilahna surat Yasin nu kadua ieu mudah-mudahan urang sadayana ditolak tina sadaya panca balai, balai dunia, balai akhirat, balai dunia oge balai agamana. Wasalisatu ari maca surat Yasin anu katilu kalina eta teh biniatil istighna'i anin nas, dengan niat wasilahna ku barokahna surat Yasin anu dibacakeun anu katilu kalina ieu mudah-mudahan urang sadayana sugih ti manusa, hartina mudah-mudahan rezeki urang dijembarkeun ku Allah, diseueurkeun ku Allah, sajabading jembar tur seueur teh oge halal tur barokah. Salajengna perlu diketahui wa kullama tuqra'u as-suratu marotan, samang-samang surat Yasin geus dibacakeun 1 kali. Pertama maca surat Yasin dengan niat mudah-mudahan urang samudayana dipanjangkeun umur. Beres maca surat Yasin eta nu pertama tuqra'u ba'daha ad-du'a marrotan, nembe dibaca doa nisfu Sya'ban sakali uihan. Terus baca di surat Yasin anu kadua dengan niat tolak bala. Beres maca surat Yasin anu kadua tuqra'u ba'daha ad-du'a marrotan, dibacakeun deui doa nisfu Sya'ban sakali uihan. Teras maca surat Yasin deui anu katilu kalina biniatil istighnai anin nas, dengan niat urang supaya sugih ti manusia, supaya jembar rezeki halal barokah tur seueur. Beres maca surat Yasin nu katilu dibaca deui doa nisfu Sya'ban sakali uihan. Wa huwa hadzal du'au al mubaraku, ieu cenah doa anu diberkahan teh anu dibacana setiap 1 kali setelah baca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahumma ya dal manni wa la yumannu alaihi ya dal jalali wal ikram ya dal tawli wal in'am la ilaha illa anta zahral lajiin wa jarul mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fi rizqi famhu. Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtara rizqi wa athbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal munzal ala lisani nabiyikal mursal yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Ilahi bittajallil a'zam fi lailatin nisfi min syahri sya'banal mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram. As'aluka an takshifa anna minal bala'i ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam innaka antal a'azzul akram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya doana dibaca setiap sabada maca surat Yasin 1 kali uihan. Jadi kesimpulanana praktekna dina malam nisfu Sya'ban setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah heula, terus sholat sunnah awwabin, beres tidinya bade tawasul heula mangga langkung sae, teras maca surat Yasin sakali uihan dengan niat ku barokahna wasilahna surat Yasin urang sadayana hoyong dipanjangkeun yuswa bari sehat tur getol ibadahnya. Beres maca surat Yasin nu pertama teras baca doa nisfu Sya'ban, lajeng deui maca surat Yasin anu kadua kalina dengan niat hoyong ditolak tina sagala rupa pancabalai. Beres maca surat Yasin nu kadua baca deui doa nisfu Sya'ban, laju maca deui surat Yasin anu katilu kalina dengan niat istighna anin nas, hoyong sugih ti manusia, hartina hoyong jembar rezeki halal barokah tur seueur. Beres maca surat Yasin anu katilu kalina baca deui doa nisfu Sya'ban. Mugi aya manfaatna wallahu a'lam bissawab.